Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur selembur baraya sanagara, mugia sadayana dina kaayaan sehat wal afiat, murah rezeki, murah keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang patpang di sereng abdi tukang wadul. Urang bade nyaritakeun deui Dongeng. carita Kislud nu bagian ka 10. Carita nu kamari nyaeta ayana hiji musibah nu bener-bener matak hemang kulobana begal-begal nu aya di mana-mana. Kasup di hiji lembur anu sepi anu asri keneh, nu namina lembur geger Sunten, ayeuna tos kajarah karanjah ku para begal. Teuing begal ti mana eta duka ti mana. Kacarita Mang Arta sareng istri katut putri-putrina nu keur ngahaneng nempokeun pintu, ngahaneng ngaragameneng nempokeun pintu bari ngadengekeun aya suara keteprok ketepok. Suara suku nu keur lalempang mani loba pisan. Terus pirang nu ketok-ketok, tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mang Arta. Assalamualaikum Mang Arta. Saeta abdi yeuh Pak RT sareng Kowi. Terus Mang Arta muka panto lalaunan ket diintip heula bising begal teh diintip heula. Pas nempo bener pisan aya Ki RT sareng Mang Kowi. Waalaikumsalam. Aduh Pak RT punten tigawat dibukakeun pintu ieu teh. Paur begal aduh tadi aya nu aukan. Aduh sararieun abdi mah RT. Nya teu nanaon Mang Arta, kumaha kaayaan ieu? Teu kapalingan mah lain. Alhamdulillah Pak RT. Puguh Mang aya 2 rompok nu tos kabegalan ieu. Salah sahijina rompok Haji Masdar. Barang-barang emas berlian rencem sareng kabeas-beas dirampok dibobol. Aduh gawat pisan nya Pak RT. Terus nu hiji deui rompok saha? Nu hiji deui mah rompok bikar merah ngan teu kungsi kagalaksak sabab kaburu jelmana rame ieu. Alabur aya tiluan mah eta. Aduh katempo ku salah sahiji warga kira-kira aya 10 jelema eta rampok. Duka ti mana ya ujug-ujug aya rampok ya. Waduh kudu hati-hati yo Marta, hati-hati. Astagfirullah. Waduh rampok di mana ya Pak RT? Waduh ya.
kieu mang peuting ayeuna ulah sare sabab bisi eta rampok balik deui ngaranjah deui. Mohon Pak RT abdi bade ieu siaga. Mun aya naon-naon eta bae tabeuh tah kentongan atanapi aya lisung-lisung we aya baskom pokona ulah caricing kudu waspada. Mohon Pak RT hatur nuhun pisan nya tos kitu bae nya Marta hati-hati nya. Nuhun lah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kitu kayan di lambur gegar Sunten peuting eta rariweuh kulantaran loba begal ngagalaksak naon bae dibawa. Urang caritakeun deui Kiselud sareng Ki Juned. Kiselud sareng Ki Juned nu santos meunang hasil gawe tina ngajual tatanen. Ki Juned kacaritakeun keur ngitungan artos hasil persenan ti Haji Sobari. Kang Selud ka dieu Kang, urang ngopi di dieu. Siap Kang, cek Selud bari nuju ka Ki Juned nu keur ngopi ngitungan artos duit. Calik Kang, jek Ki Selud diuk dina teras musholah atanapi tajuk. Ieu Kang persenan ti Haji Sobari keur didinya. Cek Ki Juned bari masihan artos 5 talen mah aya bari. Ya puguh zaman baheula urang caritakeun 1 talen, 2 talen, 3 talen. Duit eta duitna masih benggolan 5 perakan aya. Aduh, ieu nanaonan Kang, ulah kikieuan lah abdi mah. Isin moal nyanda Kang, mangga bae keur Kang, keur Kang Juned. Abdi mah tos dipasihan darge, tos ngahaturkeun nuhun pisan. Jeung deui abdi mah boga artos ke keur naon Kang? Hirup sasampayan teu gaduh indung sareng Bapak. Saha nu dipasihan kabungah ku artos ti abdi. Mangga bae cekel ku Kang Juned. Abdi mah moal nyandak Kang Juned. Jih, ulah kitu Kang Selud. Kang Selud tos gawe ngaluarkeun kesang anu kudu dibales ku gaji. Supaya kesang eta aya hargana Kang. Ah henteu Kang Juned, mangga bae keur Kang Juned lah. Abdi mah tos hatur nuhun ieu tos di kasihan dahar sare surung diajar ngaji. Teu bisa kitu Kang Selud didinya hiji. Didinya teh pan hiji pemuda kos simkuring nu bakal jadi jelema manfaat keur kaharepna. Gawe teh halatan milari nafkah eta kawajiban Kang Selud. Boh jeung diri sorangan, boh jeung engke mun aya keluarga. Bisi engke si Kang Selud pada rumah tangga ieu artos cekel disimpen jeung engke bekel ke rumah tangga.
tong sok nolak rezeki lah Kang. Yeuh cekal tah. Itu cek Ki Junaid bari naon mere artos kasih Kang Selud langsung dikepeulan. Ki Selud teu bisa nolak da pikir-pikir mah nya hirup bakal moal salilana aya di dinya. Aduh nyatos atuh ku abdi dicadak Kang nuhun pisan atuh tadi nama mangga bae keur akang lah. Aduh geus kudu kitulah Kang Selud urang jauh-jauh ya ti lembur ka dieu anu di teu aya hasil mah jeung naon mending cicing di lembur Kang Selud manfaatkeun hirup nu hade di mana bae kitu Kang Selud. Kitu obrolan Ki Junaid sareng Ki Selud. Singkat cerita nyerelek waktos unggal detik unggal jam unggal poe terus obah-obah nusok kadang-kadang manusia poho waktu poho sagalana teu nyaho mah poe beuki samporet anjog ka wayah magrib sadayana ngalakonan ibadah sambeang salat magrib ditajuk aya kiliman Ki Sobari Ki Junaid Ki Selud jeung tetangga anu caket ka tajuk eta diimaman ku Ki Junaid anu tiasa maos Quran anu maosna hade pisan nutos apal sagala keilmuan bab Quran gitu santos pada magrib Ki Junaid biasana ngaos ngajaran budak-budak aralit keur belajar maos Al-Quran di magrib nepi ka isya gedur isya kitu deui Ki Selud oge masih diajar maos ka Ki Junaid kadang-kadang Ki Selud oge di piwarang ngajaran alif bata ka budak-budak nu aralit keneh anu kakara diajar kitu sapopoena eta Ki Selud sareng Ki Junaid. Urang caritakeun minggu anu kadua ti naon ti waktos nu kamari panen nu kahiji panen nu kadua ge lumayan hasilna rada mucekil najan teu kawas panen nu kahiji
Isuk-isuk jam genep Kiselud ke Junaid tos siap-siap bade ka pasar galah bari ngabantun sabangsaning sasayuran sareng bebetian keur kabutuhan para pedagang pasar galah. Ayeuna mah ngan ukur dibantun ku hiji padati da sakedik teu kaos kamari loba teh. Ki Junaid teu kakiliman heula da paur aya bentrok deui sareng jager pasar rombonganna Ki Barja. Singkat cerita Ki Selud sareng Ki Junaid tos nyampe ka hareupeun pasar galah. Ki Selud pas nyampe hareup pasar naha ujug-ujug dihadang ku rombonganna anak buah Ki Barja. Duka teh teuing kunaon ayeuna mah tempat ngumpulna jeger-jeger pasar eta dipindahkeun ka hareup henteu kaos kamari ditukangeun pasar ayeuna mah di hareup-hareupeun pasar pisan pas panto gerbangna. Pas nyampe ngalewat ka eta tempat kumpulna para jeger aya nu nyeluk eureun lah eureun. Nah ieu mangkeluk nu kamari yen kariweuhan ieu di pasar. Ieu anak buah Kiliman sigana mah ieu nombong bayar duit kamari ya. Kitu cek salah sahiji anak buah si Barja bari nangtung aya limaan mah nyamperkeun ka Ki Selud sareng Ki Junaid bari ngusap peureup semun nu ngancam ka Ki Selud sareng Ki Junaid. Demit bereskeun heula eta jelma kula ek nyusul Ki Barja heula. Cek si Jupre bari manehna lempang ka tukang. Memang si Jupre eta teh kapercayana si Barja. Siap Kang. Ki Selud sareng Ki Junaid nanglurat reret. Kumaha ieu Kang Selud? Sok palalaur euy. Tenang bae Kang Junaid. Paling minta duit teh. Mun minta mah bere-bere lah sabaraha bae. Teu naon nu penting mah dagangan urang teu rugi. Nya biasana ge kitu. Abdi ge mayar ngan kamari riweuh soteh eta gara-gara bahliman. Cek Kang Junaid nembalan Ki Selud. Nya atuh ari tos biasa mah mayar bae Kang Junaid. Bisi riweuh deui kayak lah. Lalieur kana urang. Lain kitu Kang Selud. Bisi maranehna balas dendam. Pedah kamari riweuh urang disangkana mawa Kiliman sengaja ka dieu. Tenang Kang lah.
sang harapan bae siapkeun bae duit mun minta duit deui mah. Salah saeja anak buah si Barja nyamburkeun, "Heuy, kunaon kamari teu malayar? Pan geus biasana sia mayar. Naha kunaon kamari?" Si Demit teu anta parah deui, nu deukeut pisan jeung Geselut langsung ngahabekeun peureupna. Rek ngahanca kana hulu. Sak, lep Geselut ngelok. Ngeles bari rada mundur ka tukang. Pas mundur suku Ki Demit nyak tigigir. Sak, ngahabit cangkeng Geselut. Nu ieu mah kena. Aduh, pas yak beuk. Silut teh. Aduh. Goblok euy. Kena ieu mah. Rasa yeuh. Hiji deui. Kid Mindo ngahabak eta naon? Dadana Geselut. Tapi Geselut eleng-eleng mana loncat ka tukang sajauh-jauhna. Corelat ka tukang. Teuing kunaon teh ujug bisa ngacorelat. Padahal mah henteu belajar silat meureun mun ayeuna mah refleks. Goblok tong mundur sia. Hade maju. Maju kunaon maneh mah? Puluhan orang. Keheula sabar Kang. Mun hayang duit mah mun hayang dibayar yeuh barang ku abdi dibayar ku sareng ieu saderek abdi. Ayo hiji deui. Kid Mindo ngahabak eta naon? Dadana Geselut. Tapi Geselut eleng-eleng mana loncat ka tukang sajauh-jauhna. Corelat ka tukang. Teuing kunaon teh ujug bisa ngacorelat. Padahal mah henteu belajar silat meureun mun ayeuna mah refleks. Goblok tong mundur sia. Hade maju. Maju kunaon maneh mah? Puluhan orang. Keheula sabar Kang. Mun hayang duit mah mun hayang dibayar yeuh barang ku abdi dibayar ku sareng ieu saderek abdi. Alah. Ajar deui Kang. Di tukang teh aya nu ieu. Nu mamanas si Demit. Pas erek di pindo dihanja eta si Selut di tukang aya nu ngakurowok. Woi, goblok. Naon ieu? Sia, nanahan sia. Eureun, mundur. Cek jalma eta ti tukang. Sing orang eta Ki Barja datang ti tukang. Geus disusulan ku si Jupri. Ki iya keur mere wejangan ya tuman mun dia antepeun ki mah eta jelema ki cek Ki Demit bari nempokeun ka si Barja anu karek datang. Sia masuk sosologoto euy kalakuan teh segala urusan teh sakahayangna cek Ki Barja beri nyamperkeun Ki Demit bari molotot matana. Ki Demit teh peredai beri rada mundur. Ki Junet jeung Ki Selut beuki sieun pisan ngaranna ge jelema adi hurup ku puluhan jelema rek digebogannya. Wajar namanya aya rasa sieun mah gitu.
sebenarnya mah aya naon ngaranna teh ilmu keur nyang harapan balas sarewu nyaeta ajian langkah 1000 nu hartina lompat. Nah itu gitu, tapi lamun lompat merengenan ge eta barang dagangana bisa rugi bisa. Pas Ki Barja nyamperkeun Ki Junaid sareng ke Selud, ujug-ujug seuri je geuning sia Jang. Aduh sangka teh saha Ki Demit di tukang ngarewas ka Ki Barja. Emangna eta saha Ki? Ki Barja mah teu ngajawab omongan si Demit nu ngarewas di tukang. Ngan habak nampiling pipi si Demit nu kencang. Prak. Aduh jadi nanaonan Ki? Aduh ya. Aduh ieu nanaonan nampiling ka abdi Ki. Sia goblok. Ngadon ngahajar ieu budak. Hah? Henteu ngahajar Ki. Ah, sia ulah ngabong aing. Mohon tadi ngahajar. Ieu saderek abdi tuh di talapung cangkengna cek Ki Junaid teh di tukang. Benar sia Demit? Hah? Henteu Ki. Henteu bari mundur Ki Demit teh. Sieuneuan beureum. Sia teh apal ieu budak teh saha? Henteu. Ieu budak ngaranna si Selud. Hah? Geus nulungan ka aing ieu budak teh. Lamun eueuh ieu si Selud aing geus di ngalempreh sigana ayeuna ieu. Kering atanapi maot. Sabab kamari aing rek dipacok oray. Orayna oray sendok eta. Nyaos ya orang sendok, lamun macok jalma ge bisa gering. Berat-berat nambah tilar luna atanapi maut. Paeh, nyawa paeh sia. Demit. Kamari eta aing ek dipacok oray. Basa urang kabehan eta diserang ku kook anu nguat ngawit ya. Untungna pas erek dipacok si ieu si Selud newak eta hulu oray sendok. Aduh lamun teu di tewak buah macok ieu kena gegebir aing. Hah? Kitu Ki, aduh hampura atuh Ki, cek Demit teh bari tutungkulan sumun nusinin pisan. Si Jupri ti tukang ngadenge kitu teh manehna rada mundur ka tukang bari setik-setik mundurna beuki jauh bari laos bae manehna mah ka warung si Lasmini tukang arem-arem sareng nasi lengko. Wah aing bahaya ieu mun kanyawan aing kemarin wagabugan si eta jelema. Wah aing ka ngopi belah di itu tukang. Cek si Jupri na jero hate. Siga nama sieun manehna sabab manehna boga dosa. Pernah ngagebugan Ki Selud. Hampura Jang, anak buah kula ya. Aduh, teu balanar gawe teh eta budak. Hampuranya
teu nanaon ge ngan ieu rada eneg euy cangkeng asa semplak geus wajar atuh Jang ya hampura bener-bener hampura ya kaula nya teu nanaon atuh ge Ki Junet bengong semu bingung waduh heran tapi meh nama geus apal kana ilmu tina kadarna pangeran sareng takdir pas rek asup pasar di kejauhan aya nu datang jelma-jelma garagah pisan bari nunggang kuda nage harade pisan wah ieu sigana mah patugas ti hiji nagara aya meureun limaan mah pakaianna rapih pisan bukna digarelung leungeunna aya tanda gelang-gelang warna perak terus salah saiji eta jelma turun tina kudana bari nguru ke arah pintu pasar lempangna gagah pisan nyolai greng pusaka dina cangkeng nu dibulenku lawon atanapi kain anu alus pisan warna beureum ari pedang gobang mah di tonggong ari eta mah pusaka aya hareup hiji eta nu mah pusaka wah sigana mah eta utusan ti karajaan pas nepi ka Kibarja sareng Kiselud terus Kibarja tarungkul sadayana sareng Ki Junet sarua kitu tarungkul semunu ajrih pisan pas gitu ngabedega hareupeun Kibarja ieu jelma teh saha teuing ieu ti karajaan mana engke bakal dibahas dina episode nu engke sigana mah aya patula patalina jeung reana atanapi lobana ieu para rampok anu keur ngagelaksak ieu daerah anu ieu sigana mah aya hiji politik ti handap anu keur moat ngawit ka nagara supaya kacau teh apa nurunkeun para rampok